Dongeng Kabayan. Kabayan kan kabayan, cerita anak manusia, cerita tentang cinta, oh dan kehidupan. Dengan hati yang bersih, hatinya si orang desa. Kang Kabayan, Kang, Akang, Ya non Iteng. iraha rek ngalamar Iteng teh. Iteng apal si Abah kakang kumaha. Halah si Abah mah, Iteng nu rek nikah oge, make rek dilamar jeung si Junet sagala. Kumaha ieu teh Akang? Si Abah mah mantap aja nangkat pohon wadas kelas gitu kita kawasin sekalian. Dia sama pohon mungkin leuleus. Naon sia kabayan? Abah ya Abah lepas bisi lieureun. Kunaon mana yang si kabayan mah orang miskin, kepantes jeung maneh. Ibu aku nyadar. Eleuh Abah sakumaha hina kabayan teh di mata Abah. Udang sia kabayan, maneh boga naon? Atuh Abah teh tega ka Iteng teh. Alah, sia kabayan, melet Iteng. Melet di mana maneh? Sok ngaku. Astagfirullah Abah tong kitu. Balik sia nanaonan duduan minggalas kos ge. Kabayan itu. Mulai tidinya, hirup si kabayan berubah 180 derajat jauh ti sifat aslina. Si kabayan jadi sok mabok, penampilanna oge beda. Jeung manehna kapikiran omongan si Abah pikeun melet si Iteng. Akhirna kabayan datang ka madukun pikeun melet si Abah supaya ngarestuan hubunganna jeung Nyi Iteng. Punten Mbah. Diuk maneh. Jadi maneh teh hayang kuring jeung si Babeh ngarestukeun hubungan maneh jeung Iteng. Mohon Mbah, kuring hayang si Babe jadi bageun ka kuring jeung narima kuring jadi mantu. Tenang, kesalah maneh datang ke dieu. Segala masalah bereskeun ku kuring. Asal aya syaratna. Kahiji, nyaeta maneh kudu mandi kembang 7 rupa. Kadua, Mohon Mbah, gampang eta mah. Saenggeus balik ti dukun si kabayan kasarean. Dina sarena si kabayan mimpi pae. Ieu poek eungap. Ari urang geus pae. Hah? Dibuka nanaonan. Hah? Rasul kitab duka kuring da apa kuring anya hoge jaipong. Bisa mengelak dari apa yang telah kau perbuat. Rasakan pembalasan dari apa yang telah kau perbuat. Embung, ampun, kuring hayang balik. Setiap perbuatan akan diminta pertanggungjawaban, dan sungguh Allah sangat mencintai umatnya yang selalu takwa di jalannya. Kau merasakan siksa kubur. Ampun, Iteng. Kabayan, Akang, Kang Kabayan. Kunaon Iteng? Tong ceurik. Kang, si Junet nipu Iteng. Kabayan, si Junet teh nipu, padahal geus boga anak jeung pamajikan. Maafkan Abah kabayan, sok aya nama ku Abah direstuan sorangan si Iteng. Asal sifat maneh hade deui. Abah, kabayan teh janji kabayan teh dek ngubah sifat kabayan deui, tapi Abah benar.
Heeh. Abah bener. Heeh. Abah bener. Heeh. Abah bener. Heeh. Abah bener. Iteng. Telila dukun datang. Eits, aya naon ieu? Mana janji maneh kabayan? Kadia heula kadia. Bah, kuring teh terjadi memang si Abah. Kuring teh tobat. Janji tetap janji. Janji naon di kabayan? Kieu Abah si kabayan teh boga niat arek mewet Abah anu kasep. Hahaha. Hampura Abah, kabayan teh tadina bade melet Abah supaya Abah teh ngarestukeun hubungan kabayan jeung Nyi Iteung. Tapi pan ayeuna mah kabayan geus tobat Abah. Geus Abah geus ngerti. Abah geus percaya ka maneh sorangan. Sok ayeuna mah tentukeun tanggal baraha maneh nikah. Asal pangmilaan Abah heula nu nikah. Abah dek nikah. Dua, tiga. Sadar. Si kabayan teh jalma miskin. Masih. Beki naon kabayan? Naon Iteung? Beres. Yeay.